dagang lah. Allah. Liar orang. Naon iya maksudnya? Liar orang mah kitu wah. Siap. 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 Aya tukang cuanki kabeneran Aya, yuk. Mang. Kabeneran aya tukang cuanki. Yuk. Iya, ada pesan Mang, bisa Mang. Bisa. Kalanya, kalian ngadang lain duanya. Oh. Kalian Nanda abi ge meser atuh Mang, lain adek nganyuk. mohon ke sekedap ieu pausa deula ieu sareng ieu. Anger mah cuanki ieu mah. Abi ge adek meser atuh ning lalila. Meser sakedapnya. Ning lalila pisan ieu mah. Kanton di salah sambelan proses mana? Lalila ieu mah tukang dagang teh. Tukang dagang teh lalila pisan ieu mah. Sabar atuh, Bos. Lain sabar-sabar atuh da sabar ge aya batasna. Sok. Teh kiladangan moal mah. Arek atuh Bos sabaraha? Lalila Bungkus. dibungkus bisa jang itikaf Mang. Siap, Bos. Sabaraha? 20 bungkus. Oh, siap, Bos. 20 bungkus Mang, jadi anu 3 Mang saledrina tong dipake, lamun anu 3 mah make saledrinya. Terus anu 2 deui mah ladaan. Tapi entong disawesan eta mah lada hungkul, anu hiji we basona hungkul cuankina dipisah. Terus nu hijina deui mah saosna mah sing rada seueur. Terus anu 2 entong diladaan eta mah pisahkeun siomay hungkul. Terus memang hiji deui anu abi mah baso hungkul tong dina naonan tapi saledrian cing loba. Nahan kumaha ieu? Lieur euy. Nahan cing lieur? Kan bieu geus disebutkeun. Dek dijual mah ongko bieu 20 bungkus abi jang itikaf. Atuh hiji-hiji atuh. Nyapan bieu geus diomongkeun. Udah disekalikeun gitu mah Bos teh lieur atuh. Make jeung lieur kumaha kan bieu geus diomongkeun niat teh jualan. Batur mah ada disekalikeun gitu mah. Maksud teh nya sok ku abi disebutkeun deui 3 di ladaan. 3 tong di ladaan. Nah, jadinya Bos dagang lah. Allah. Lieur urang. Naon ieu maksudna? Lieur urang mah kitu wae Bos dirinya mah. Lain maksudnya naon? Sia mah diantep ku aing teh. Atuh Bos lieur. Aing keur puasa diantep teh. Cicing mah aing mah teungeuna ti basa ieu keneh tukang cuanki ieu. Diantep teh teh ieu wae. Udah dirinya mah ti mimiti meuli ka urang nepi ka ayeuna kitu wae. Lain maksudna naon male? Diantep teh ku aing teh. Lain maksudnya gitu tuh Bos. Lain maksudnya gitu anger. Nggak sana mah dirinya nu dagang sok dirinya nu dagang lieur aing mah. Anger ieu tukang cuanki teh teu balik pisan da urang ge meuli pesen. Main suntrung wae anger. Ieu teh langsung ieu ditimulkeun ku ieu. Teu genah pisan nya keur puasa keur naon teh. Anger tuh jauh kabur ge antep tah ieu daganganna tah Lieur aing mah